Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilanjutkan kitab Tanqihul Qaul al-Hasis fi syarhi Lubabul Hadis. Ayeuna dilanjutkan bab anu kadua nyaeta ababusani ari bab anu kaduana fi fadilati la ilaha illallah dina mertelakeun kautamaanana ngucapkeun lapad la ilaha illallah atawa maca lapad la ilaha illallah. Qala parantos ngadawuh saha Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala kana basa man qala man ari saning jamana qala anu ngucap ieu si jama kula yaumin dina saban-saban poe la ilaha illallah kana basa la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngucapna teh miata marotin 1000 kali eta 100 kali. Jaa mangka datang itu si jalma yaumal kiamati dina poe kiamah wajhahu wa wajhahu bari ari wajahna ye si jalma kal badri eta caang sapertikeun bulan gitu. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri kana basa afdalu dzikri. Afdalu dzikri ari pangutama-utamana zikir la ilaha illallah eta ngucapkeun lapad la ilaha illallah. Wa afdalu duai jeung ari pangutama-utamana ngadua alhamdulillahi eta ngucapkeun lapad alhamdulillah. Wa qala jeung pantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala kana basa qala. Qala pantos ngadawuh saha Allah taala Gusti Allah taala la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah. La ilaha illallah ari lapad la ilaha illallah kalami eta kalam kaula eta dauhan kaula cek Gusti Allah. Wa ana jeung ari kaula huwa tegasna Gusti Allah. Man ari sahaning jalma qala anu ngucap ieu si jalma ha kana lapad la ilaha illallah dakhala tah bakal asup itu si jalma hisni kana riksaan kaula. Wa man jeung ari sahaning jalma dakhala anu asup ieu si jalma hisni kana riksaan kaula aminna tah bakal salamet ieu si jalma min iqobi tina pirang-pirang siksa kami. Wa qala jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udu kana basa udu adu kana basa adu kudu ngaluarkeun aranjeun kabeh zakata abdanikum kana pirang-pirang zakat badan aranjeun kabeh biqauli la ilaha illallah ku ngucapkeun lapad la ilaha illallah. Wa qala jeung pantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamin abdi kana basa mamin abdi henteu aya ari hiji jalma henteu aya ti hiji hamba yaqulu anu ngucap ye si jalma la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila qala angin ngadawuh saha Allah taala Gusti Allah taala sodako bener saha abdi hamba kaula teh ana ari kaula Allahu eta Gusti Allah la ilaha eta teu aya di pangeran anu wajib diibadahan ila ananging kaula usyidu saksikeun kum ku aranjeun kabeh ya malaikati hei malaikat-malaikat kami qad gopartu tetela geus ngampura kami lahu ka itu si jalma anu ngucapkan lapad la ilaha illallah makana perkara dosa taqaddama anu geus ti heula ieu emak min dan bihi tina bukti dosana ieu si jalma wa majeng kana perkara dosa ta'akhkhara anu geus pandeuri ieu emak. Wa qala jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saning jalmana qala anu ngucap ieu si jalma la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah khalisan barianan anu ikhlas mukhlisan tur anu suci dakhala ta bakal asup ieu si jalma al jannata ka surga. Wa qala jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saning jalma kana anu bukti ieu si jalma awala kalamihi dina mimiti ngomongna ieu si jalma la ilaha illallah eta ngucapkeun kana lapad la ilaha illallah wa akhiru kalamihi jeung dina akhir ngomongna ieu si jalma la ilaha illallah ngucapkeun lapad la ilaha illallah deui. Wa amila jeung migawe ieu si jalma alpa sayiatin kana 1000 kagorengan in asya lamun mahirup itu si jalma alpa sanatin kana 1000 taun sanajan hirup ieu si jalma 1000 taun lam yas'al tah moal mariksa lahu ka ieu si jalma saha Allah Gusti Allah andan bintina dosa wahidin anu sahiji moal dipariksa hiji dosa oge. Jadi saja manu ngucapkeun dina mimiti ngomongna teh lapad la ilaha illallah jeung beres ngomongna teh ngucapkeun lapad la ilaha illallah deui.
sok sanajan manehna migawe kana 1000 kagorengan, sok sanajan hirupna 1000 tahun, Allah moal mariksa ka eta si jalma tina dosa setik oge kitu. Sasanggup we setiap ngomong mimitina la ilaha illallah jeung akhir ngomong ngucapkeun la ilaha illallah yakin. Wa qala jeung parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arisaning jalma naqala anu ngucap ieu si jalma la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah man min goiri ajabin bari henteu aya ujub toro mangka hiber bihaku sabab itu maca kalimah la ilaha illallah naon toirun manuk tahtal arsy saluhureun aras atau dihandapkeun aras. Yusabihu bari maca tasbih ieu manuk ma'al musabihina sartana pirang-pirang anu maraca tasbih ila yaumil kiamati dugikeun ka poe kiamah. Wayuk tabu jeung dituliskeun lahu eta tetepikeun itu si jalma sawabuhu ari ganjaranana maca tasbih. Waqala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana basaman. Man arisaning jalmana qala nu ngucap ieu si jalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marotan sakali atawa sabalikan gupirota dihampura lahu ka eta si jalma naon dunubuh pirang-pirang dosana itu si jalma. Wa ing kana jeung sok sanajan bukti itu dosa misla zabadil bahri eta saumpama budah lautan. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza maro kana basa idza maro. Saur Kangjeng Nabi idza maro di mana-mana liwat saha mu'minuna jama'anu mukmin ala maqabiri kana pirang-pirang pakuburan. Paqala tuluy ngucap itu si jalma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngucap kana lapad la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawarro tah nyaangan saha Allah Gusti Allah tilkal kuburi kana itu pirang-pirang kuburan kullaha tegesna sakabehna itu kuburan. Wagoparo sareng geus ngahampura Gusti Allah liko iliha ka jalma anu macana kana itu kalimah. Wa kataba jeung geus nuliskeun lahu ka itu si jalma wa kataba jeung geus nuliskeun Gusti Allah lahu ka itu si jalma alpi hasanatin kana 1.000.000 kaalusan. Waropa jeung geus ngangkat Gusti Allah lahu ka itu si jalma alpi darajatin kana 1.000 derajat. Kana 1.000.000 derajat. Wahatta jeung geus ngalubarkeun Gusti Allah anhu ti itu si jalma alpi sayyiatin kana 1.000.000 kagorengan. Babu salis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim wallahu a'lam bishawab.